يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في دارين آمين يا الله يا رب العالمين. Hadis salah satu ari ieu ilmu anu tilu. Hadis salah satu ari ieu ilmu nu tilu. Fikih tauhid tasawuf dohir terus naon urusan batin dohir batin fardu ainin eta fardu ain kewajiban ke setiap jalma teu bisa diwakilan jika sholat 5 waktu ngaji nu tilu salian di nu tilu mah fardu kifayah eta rek ngaji ilmu alat, rek ngaji parokin, rek ngaji naon komo ilmu menangin jelema urang gitu. Cukup aya we tah jika salat mayit. Ari ilmu nu tilu mah hukumna fardu ain. Pangaripan tah kudu nyaho saestuna anjeun. Faul fasihah. Di annaha waqi'atun bi jawabi syartin muqaddarin dinalikan. Tak kudunya ho saestuna anjeun. Teu cukup ku nyaho wungkul, wa'mal jeung kudu ngamalkeun anjeun. Jeung kudu ngamalkeun anjeun biha kana itu salasa. Kana ilmu anu tilu teu cukup nyaho bab wudu, tarawudu jeung eta. Nyaho bab salat lebih ke beres. Ieu bab salat teh aya rukun, aya sunnah abad, aya sunnah hayat, ieu pamakruhanana, ieu pambatalanana. Salat tara salat. Teu cukup nyaho wungkul. Ngan pertama memeh amal teh syarat mutlak kudu nyaho gitu. Kudu nyaho heula. Sabab di akhir zaman cek Kangjeng Nabi cenah naon loba ubadun juhal. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhal. Jelema ke di akhir zaman bakal loba jelema salat puasa naon juhal. Bararodo kana nu dipigawe ku manehna. Ku sabab tina kabodohanna atuh salat ge unu jalarani. Moal ujug-ujug atah bodoh. Kecuali naon? Kecuali manehna teu kieu ngaji. Dari otak mah dimodalan sarerea oge dibere gitu. Tinggal kurang tinggal rek ditingkatkeun atau moal bener gitu. Jika ieu we jika budak anu sakola jeung teu sakola ieu mah teu nincak SD acak ieu mah perguruan tinggi nu PKS na gitu itu. Sarua moal paingan ngobrolna beda ieu mah odog ieu mah ya PAUD ge teu naik. Umpamana boro-boro dicak ka SD ieu mah tapi kok profesor doktor insinyur sarua moal eta lamun jelema nyaho kana urusan ilmu dunia beda gaya ngomong oge nu bodoh jeung nu ngarti mah gitu. Komo urusan ilmu akhirat ilmu Allah anu ieu mah langsung Allah jeung Rasulna anu marentahkeun oge gitu. Itu marek di teangan pek rek teu pek eta mah gitu itu mah ari mah teu bisa ditawar ilmu ieu mah kudu nyaho anjeun wakmal jeung kudu ngamalkeun anjeun biha kana itu nu tilu kana itu salasa lamun ku anjeun diamalkeun tahsul tahasil naon najatun salamet ini salamet jadi kunci salamet teh hiji pangaripan kudu nyaho heula kudu ngaji heula nu kaduana wa'mal biha amalkeun kakarak tahsul najatun berarti aya jalma nu sok amal tapi teu ngaji moal la tahsul moal hasil utama kasalametan atawa ngaji tapi tara amal tara salat tara naon la tahsul najat sarua eta moal hasil mun urang hayang meunang kasalametan syaratna hiji kudu ngaji nu kaduana wa'mal biha
amalkeun hasil ngajina akara hasil salamet beh dituna sabada salamet teh ieu mah da ngagawean teh ngamalkeun teh lain wajibna hungkul jeung nu sunatna ieu tol ieu mah wakilaun asal jeung kaluhur non luhurna darajat wakilaun jeung luhurna darajat komo lamun nu diperdalam teh ieu mah bab ilmu diperdalamna bab ilmu sabab mungkin dibandingkeun naon teh lamun jelema nu ieu mah fokus teh kana ibadah ngaji mah teu sabaraha ngan ibadah rajin lain berarti ibadah teu make ilmu sekedar keur ibadah hungkul mah ngan teu mendalam jika sok rajin ngaji perbandinganna jauh pisan najan nu ahli ngaji mah kana ibadah teu sabaraha sekedar nu fardu-fardu we hungkul paling salat sunat oge paling rawatib bae qobliyah ba'diyah eta mah nepi ka mun salat teh mah we sugan teh mah salat sunat teu dipigawe dan eleh jauh perbandinganna jauh di nu getol mah ngaji mah wakila yakni ngamaksud musonib nabi nu ngadongkeun ku bahasa ngadongna anna hadihil uluma kana yen sanyana ieu pirang-pirang ilmu as-salasata anu tilu diinget-inget deui ilmu nu mana nu tilu teh ayil ilma tegasna mah ilmu alladzi anu yusohihu anu ngabenerkeun ieu ladi al ibadata kana ibadah disebut ilmu fikih teh wal ilma jeung ilmu nu tilu teh masih ilmu alladzi anu yusohihu anu ngabenerkeun ieu ladi anu ngabenerkeun ieu ladi al-i'tiqada kana akidah atawa kana kayakinan yang disebut ilmu tauhid teh wal ilma jeung ilmu alladzi anu yuzaki anu ngabersihan ieu ladi al qalba kana hate nah beres anu tilu ilmu ibadah dohirna ibadah jasarna salatna puasana wuduna susuci segala rupa kaobeh-obehna gitu bahaya teu da teu nyaho hiji we wuduna bener salatna bener puasana bener zakatna bener hajina bener obehna teu bener hancur kabeh gara-gara obeh sabab salatna moal najis bener ka ditu teh encan urang ibadah haji tawaf lagi moal najis obehna mah teu beres gara-gara obeh sok sanajan wudu mah sahna wudu teu ngadagu kana obeh najan naon liang tai rametek keneh liang tai rametek keneh ya da can obeh ai rek wudu ti heula soalna sok antri wudu di dieu mah ke obehna padeuy di imah bisa kawas kitu bisa daeuh syarat wudu kudu obeh syarat wudu kudu obeh teh akan syarat wudu anu 10 surutul wudu asyaratun dimulai hijir pika salam malaya nu sugan leungit heula henteu mataksan naon tanpa istinja jelema wudu ngan pedah di mana-mana manehna meureun rek salat kira aku can diobehan kana meureun batal deui apa bisa diangkala supaya manehna teu batal dinten kita mobehan ka batur atawa naon make eta teh make lah obehna sarung tangan fardu ainin anna hadhil uluma as-salasata fardu ainin eta fardu
kewajiban pikeun setiap jelema. Paripanha atuh kudunya ho saestuna anjeun ha kana itu ulum salasan. Paripanha atuh kudunya ho saestuna anjeun ha kana itu ilmu nu tilu ulum salasan. Hae yajibu tegasna mah wajib ala kulli ahadin ka setiap jalma. Ieu mah teu bisa cukup sakeluarga saurang ngajina, teu bisa ieu. Aya kolotna, aya indungna, aya bapana, aya anakna gitu. Teu bisa kudu ngaji kabeh. Najan nu ngawurukan mah teu ustad kabeh. Bapana mah ustad, anak pamajikanna, heuh usaha kita eta. Nah, ieu nu tilu mah teu bisa ditawar. Doraka dituntut nepi ka akhirat oge. Anak urang, lamun nepi ka anak urang, nepi ka ayeuna, nepi ka geus rumah tangga, geus boga anak deui. Urang jadi akina gitu. Eta bener osok salat. Oh, atuh anak urang mah wani ninggalkeun salat kabeh. Boga anak 7 salat kabeh. Bener salat katanya, aya bener jeung teu naon. Nu penting mah diamanatkan we kadek salat mah ulah ditinggalkeun najan di mana. Heueuh jiga anu teh halus gitu. Ngamanatan salat, tong salat anu ke ngamanatkeun. Cicing di mana-mana ge tong eureun ngaji gitu. Moal aya jelema tukang ngaji ninggalkeun salat mah ngan loba anu sok salat ninggalkeun ngaji mah loba. Eta mah ganti wasiatna naon. Ade mah wasiat ka ujang cicing di mana-mana ge ulah ninggalkeun salat. Aya salat teh jadi mah sing digawean oge anger kudu balikan deui. Aya salat teh jadi mah. Doraka ka urang nu jadi kolot nya terus. Boga anak beuki loba nu batal lah. Beuki loba anu dikirimkeun salat batal. Kolot nama di lembur naon keur tandur. Soleh kolot nama di lembur. Ngan boga budak cicing di kota jeung batur. Aya anu teu salat teh sama sekali teu katingali. Naon ruku sujud? Aya nu teu salat teh salat katingalina tapi dianggap teu salat. Urang rarasaan teh asa geus agul. Alhamdulillah boga budak teh bahkan ahli berjamaah di kota naon. Di kota Manila jadi naon direktur naon suga. Jadi manajer gitu. Jadi manajer. Tara wani ninggalkeun salat, tara ninggalkeun salat mah. Sugan sempat ngaji teh sugan cicing di kota ari waktu ngaji mah nya emang rada susah da sibuk. Ripuh urang menjadi kolotna. Senang nanti sabaraha, senang nama kelila, kurtibang kurang menang kabungah dikiriman kudu jadi anak gaji umpama minggu 6 juta, umpama minggu 6 juta, sebulan 32 juta, umpama ya umpama budak teh. Ngan eta salat budak teu sampai kabeh aya dina catatan dina bapana kabeh anak. Puguh urang ge teuing. Urang ge teuing, tambahan ku anak urang. Nu cicing di Bandung sarua, salat teu make ilmu, nu cicing di Jakarta, salat teu make ilmu gitu. Nah, make bisa sholat dulu. Apaan kau orang ke waktu di luar dan terdidik? Da urang lagi lihat sudah. Atau suka kurang diponokkeun, ya diponokkeun mah diponokkeun kan. Budaknya gitu teh lah. Ya eta mah tantangan urang eta mata kudu rada kejem ngodokeun budak. Kudu jiga teu nyaah gitu. Kudu jiga teu nyaah. Nepi ka aya kiai, budakna teh geuring dibawa balik. Sia di pondok mah geuring-geuring paeh-paeh atuh. Sabab napang kejem gitu, jadi beuki luhur ilmu teh jadi beuki kejem ka anakna teh. Urusan bab agama masalah teu bisa ditawar. Teu bisa ditawar eta. Jika kieu teh. Urang boga budak di imah. Ya, boga budak teu sare. Imah kauruan. Cek urang teh karunya, urang teh keur tiber moal diudangkeun. Balik teh kolotna jadi kitu. Baik. Eta Pak, mana budak? Terus kali berani kawan. Itu kan kauruan, karunya mau diukaheun. Ih, jelema teh. Kenapa anaknya asa anak, budak mereka belum gitu. Lepas keur sare. Seperti itu. Budak keur sare. Tuannya diudangkeun. Dan kok kajian kabelem? Ya karek sedunia orangnya tapi kan digebrak-gebrak mau jadi anak. Udah, cing malah tudungnya sia kabelem biasa dah.
rek diantar kurang di akhirat anak kurang dibelem ku neraka gitu. Rek nyawa kabayang di akhirat mah seueur lagi serius. Ayeuna mah seueur wadulan teh. Nu ayeuna mah karek seueur dunia wae oge budak nepi ka hese budak diseret kudu jadi urang kudu jadi kolot. Naon sauna bating karunya apa? Keur tuduh-tuduh na hese budak na penting tas angkot naon piala dunia teh. Tapi ka jam 4 karek anggeus. Daripada ngantek budak kabeuleuh iya mah diseret oge da teu budak-budak heuh nyeretnya heuh mata budak nepi ka teu aja diseret dipapak sacicing di pondok teh nyaah da budak nanggungan heuh da kumaha nyaah rek ditingali ke kakara neraka heula kakara urang sadar gitu di akhirat mata budak teh bakal nararuntut tapi oge mata budak rada kejem nama ka dieu gitu mata kumaha cara diakalan puasa lahirna no hari lahirna dipuasaan ngaputing jemput can amalkeun salat jibril 300 tiap budak diamalkeun eta teh keur narekaan meureun teh da budak mah eta teh apa hese teh nyapana hese na da ngalak apa kan mana dia atuh oh urang tuh kieu meureun budak kelakuan kawas ayeuna teh ku Allah dirupakeun kawas kitu teh eta teh balasan Allah secara kontan di dunia cenah sabab urang baheula akalat yang harudeukeun aku mah urang da sok dibalikkeun ku pangeran teh ai urang boga budak hayang nurut ai urang baheula pijengkeun kolot rek irahang iparatana justru ayeuna waktu iparatan teh urang jengkel ku anak urang sabab urang loba kajengkelkeun ka itu mata kunci deui lamun boga budak urang hayang bageur ka urang ayeuna menta hampura ka kolot urang kuncina teh eta lamun itu masih tegel keneh mah ulai kolot mah geus hampura anger we sapanjang hirupna katakan birru aba aku tapi roku abna uku gitu. Sing hade ka indung bapa anjeun engke anak anjeun hade ka anjeun balikeun ayeuna anjeun goreng patut ka indung bapa anjeun ke anak anjeun bakal goreng patut ka anjeun eta teh hade goreng patut anak urang ka urang teh kanya Allah sabab naon eueuh deui supaya urang sadar bahwa baheula urang ngarudakeun kolot pijengkeun kolot diudah-udah teu salat momonna ayeuna urang bagian dijengkelkeun ku anak urang eta kanya Allah tong ieu ai urang baheula dua rakaat kolot alhamdulillah moga budak teh nurut ka urang rek diparatan jadi ratu jadi urang berbuat goreng baheula kudu siap eta digoreng deui eta teh gorengna budak urang ka urang teh ngahaja dikitukeun ngaranna da urang baheula kan oh iya masa karasa kurang tuh karasa tuh sadar ya kita buka budak yang pasti wehnya ayak pirudat-pirudat eta teh kanyana Allah ngarah doraka baheula kan anu jadi kolot dikiparatan ku jengkel urang nya kadepan anak urang tong eleh kan mun urang eleh gagal berarti gagal udah budak mah tuh bagus gagal pangan dibere eta oge dapan moal sapati-pati Allah mere ujian ka hambana kecuali ujian eta teh bakal bisa disahareupan ku hamba eta. Jadi pan geus disaimbang kan ya. Geus aya takaranana gitu. Aya takaran jika beuteung mah gitu. Ujian nu ditimpakeun ka urang teh jiga eusi beuteung urang. Daharna beuteung urang jeung daharna beuteung gajah beda kan ya. Rezekina beda. Tuh, urang mah cukup sapiring seubeuh. Ai gajah beres sapiring. Seberapa karung meureun tah gitu disaimbangkeun gitu beuteung digedean gitu rezekina ge beda kalem beuteung gede atuh dasar seni tah rezekina loba gacoan itu cukup hiji berarti syukuranna kudu leuwih loba ay yajibu ala kulli ahadin naon ta'allumuha ngaji karena itu salasa ulum salasa jadi ala kulli ahadin teh ka setiap jalma mempelajari termasuk ngawurukeun ka anak istrina walaya saujeng teu ngajembarkeun teu mere keluasaan gitu walaya saujeng teu ngajembarkeun ahadan ka saurang oge atau ka hiji jalma oge gitu
Jadi tidak diberi kamurahan lah. Naon jahluha bodohna karena itu ulum salasa. Karena tanya ilmu nu tilu cilaka dunia akhirat. Cilaka di dunia akhirat. Di dunia mau menang ketenangan hirup, di akhirat terus ditungguan ku nanaran kuno ku siksa pangeran. Wa hadihi jeung ari ieu ilmu ulum salasa teh ya. Wa hadihi jeung ari ieu ulum salasa ilmu nu tilu hiya eta ari hadihi al ulumu eta pirang-pirang ilmu asyariyatu anu bangsa syarat ilmu syariat annafiatu anu mere manfaat. Tah ieu disebut ilmu manfaat salian tuh ieu mah teu ieu mah tilu ieu teu jadi takaran teu jadi timbangan mata udah disebut orang kok sararea langsung aduh hayang boga budak teh sukses gitu. Nah, sukses teh. Oh. Hayang boga budak sukses, yang ari boga budak sukses teh ulah nepi ka jadi jelema bodoh. Heuh bodoh kana ilmu naon sebenarnya tuh. Orang teh dongkna bisi capek mere maraban gitu. Capek ngabiayaan, tapi ternyata ujung-ujungna orang dijongklokeun ku anak urang sorangan gitu. Mata saluhur-luhur nak kurang ngabiayaan karena anak kurang karena ilmu dunia mau menang ganjaran aja. Ya gitunya. Tadauhan kabiar Cilomo. Bisi urang ngabiayaan budak nepi ka ilmu naon tapi lain ilmu nu tilu ieu mau menang ganjaran mah. Capena urang teh. Lamun nyantap ilmu nu tilu ieu, mata ilmu nu salian tilu ieu mah eta mah ilmu sesa gitu. Geus beunang ilmu nu tilu pek nu itu bisa hayang jadi suka jadi ahli nuklir di anak nasi dono teh. Jadi pakar naon gitu. Ngan beresanna nu tilu ieu. Nah, ieu parentahan Allah jeung Rasulna geus diberesan, nu boga langit, nu boga bumi nitah ngaji, ilmu nu tilu sagala rupa aturan urusan ibadah beresan. Urusan hate beresan, keyakinan beresan, kakara pek ilmu nu sejen rek digali mah rek dipelajari mah kan beresan kan nu tilu. Sabab lamun ieu nu tilu teu beres masih jadi naon ge dunia akhirat mau beres cilaka. Da teungeun aya beunghar tapi cilaka. Beunghar tapi cilaka. Imam miskin tapi salamet. Teu bogana naon tapi salamet jelema teh. Jadi hayang mah intina orang salamet. Bagja. Miskin tapi bagja, beunghar tapi sangsara. Wakmal jeung kudu ngamalkeun anjeun. Nah. Wakmal jeung kudu ngamalkeun anjeun biha kana ieu ulum syar'iyyah. Ilmu syariat anu tilu teh. Nah, jadi ulah salah lengkah mana-mana lain nama. Nu baheula-baheula tobatan. Ya dah geus kagok namanya. Maka anak geus rumah tangga geus naon, teu pernah beres ka ngilmuanana. Yo kumaha dikaji tah. Saya mereka ilmuan oge, boga salaki, terus boga pamajikan, cicingna teh jeung urang, maka salat teh sakene. Uduna batal kene coba kabayang. Paingan hirup urang rasa teh sabir wae. Ngaji mah penting osok eta pan nu jadi ti anak masih kena TMP ka urang. Jadi geus kagok kitu teh urang teh. Pan ari ngaji mah pasti masa tenang kahirupan. Pasti neangan ilmu mah. Urang ayeuna osok ngaji mah penting tapi sok aya wae udah teh sapertina ya. Bisi gitu. Nah ilmu ngaji mah penting kurang pati ya gitu. Tah, aya kene penyebab sejen. Anu sok transferkeun doraka ka urang meureun teu pegat-pegat. Naon ti anak? Ya. Sabab anak urang can beres ngailmuanan nu tilu perkara ieu. Maka dituntut cenah urang nepi ka kiamat dituntut. Mata mun leutik keneh kan mun leutik keneh salametkeun. Di antara anak urang teh kudu nepi ka hiji atuh anu nyapaatan urang. Nu nyapaatan urang ulah cilaka kabeh. Aya hiji
inget ka bapak ieu mun selester kieu di beuleum beureunan li'annahu tegas nama karena yang sanya kalakuan li'annahu tegas nama karena yang sanya kalakuan la kholaso eta henteu aya salamet salamet lil alimi eta tetepikeun anu nyaho ieu ngancam nu nyaho lain ngancam nu bodoh aya nu bodoh mah jelas nah ieu mah geus ngaji supaya tawadu urang yang boga ilmu teu aya kasalamatan lil alimi eta tetepikeun anu nyaho pikeun anu geus daek ngaji illa ida amila amin di mana-mana ngamalkeun itu alim kecuali di mana-mana ngamalkeun itu alim bi ilmihi kana ilmu na alim dawuh deui hayang salamet mah ngaji geus ngaji amalkeun ngan ilmu teh da henteu ieu teu gampang ilmu aya sekedar ngaji mah bisa jadi aya gampang keneh lamun ilmu hayang nepi ka dina hate cenah ku eta tah ku Imam Yusuf bin Husain dicarios teh mun hayang beunang ilmu cenah bil adab naon jadi kunci pertama ilmu hayang beunang teh kudu ku adab adabnya tata krama sopan santun gitu bil adab yufhamul ilmu mun ilmu hayang kapaham kunci pertama teh adab-adaban najan ilmu beunang can nangtu bisa tembus kan hati aya pinter aya letah menyarita apa gitu tapi kan hati teu asup tenepi hayang kapaham ilmu kunci pertama adalah adab sarua da kiai ge sarua jigana jiga dokter teh apa cenah mun dokter hayang mere resep hayang mere ubar ka urang kumaha carana urang adab-adaban ka dokter eta karek datang asup ka dokter teh gaplok langsung cabok kudu cagerkeun urang yo jelema teh hayang cager pasang cabok-cabok teh hayang teh kalau saja bae datang ka dokter saja kawas gitu deh bae moal beunang resep dokter eta berarti urang boga penyakit anggur berdoh nu mubarak dan teu make tata krama nalika urang datang ka jalma anu rek mubarak ka urang ayeuna urusan ilmu tah ieu kudu make adab teh bil adab ku adab yufhamul ilmu bisa kapam naon al ilmu wabil ilmi yasihul amalu jeung ku ilmu yasihu bisa jadi bisa sah naon al amalu amal berarti intina lamun amal hayang sah kudu boga ilmu tapi lamun hayang boga ilmu kudu boga adab sabab lamun ilmu hasil tanpa make adab moal manfaat berituna barokah kadituna ke ilmu oge da cukup ari hayang ilmu hafal mau otak cerdas dihafalkeun terus wa mal biha illa idza amila bi ilmi wa illa jeung lamun mah henteu amila bi ilmi kumaha lamun ilmu teh boga tapi teu diamalkeun seperti ilmu tasawuf mah ditana tawado urang teh tiap kaungal jelema pan husnudon ieu ilmu boga tapi goreng patut teh kabatur tiap nampo amrok di jalan moal jelema teh geuleuh teh jelema teh ahli neraka hukum Jadi ngomong mah henteu ate langsung ngomong. Kos kitu na percing atuh. Langsung rada alis rada nyengklik gitu. Lain mah batur teh. Lain mah doakeun gitu. Gusti karunya teh. Moga-moga we ku Gusti hayang dipaparina. Sakumaha Gusti tos paparinan abdi. Taufik gitu. Mugi Gusti taufik teh masih didugikeun ka anjeunna oge. Abdi tos rajin ngaji alhamdulillah. Dari taufik kan Gusti mah da moal daek ngaji. Mugi Gusti ngarungsurkeun taufik ieu ka anjeunna oge supaya daek ngaji. Jadi umat napa jelema teh moal nyacan batur, moal ieu ampun ngaduakeun teh ka batur teh. Pangeunangan ngaduakeun batur. Moal aya sifat sombong gitu. Moal gede huruf, moal ngagulkeun sorangan, moal ngarendahkeun batur. Tah lamun ieu jalma teu ngamalkeun kana ilmu nu mana itu ilmu nu tilu kan. Lain sekedar ngamalkeun salat tungkul, puasa, zakat jeung sabangsana, oge ngamalkeun urusan bab tasawuf, bab akhlak, bab kalakuan teh. Maka naon tah? Fahuwa ta'ari itu alim eta jalma nu ngaji teh
teu dipake sekedar aing ngamalkeun salat mah sok wudu mah bener gitu ngan eta ilmu nomor 2 urusan kolbu teu dipake ku manehna teh minal halikina eta tetep tina ti jajaran jalma cilaka itu ngaji itu pan annasu halka illal alim sakabeh jelema halka bakal cilaka illal alimun kecuali udah ngaji nu boga ilmu wal alimuna halka illal amilun anu boga ilmu ge kabeh cilaka illal amilun kecuali nu daek ngamalkeun ilmuna wal amiluna halka nubo anu sok ngamalkeun ilmu ge cilaka illal mukhlisun kecuali nu ikhlas wal mukhlisun no ala khatarin adim anu ikhlas masih kene dikhawatirkeun masih kene bahaya kene sabab jelema hade jeung goreng ditentukeun ku panuntungan tetap innamal a'mal bil khawatim teh bisi urang ayeuna ngaji osok amal keuna teu hayang kapuji ku batur urang mah nyumbang esok hamba Allah dalam guru ngaji ono gitu. Geus ikhlas pokona mah ngaji amal ikhlas geus aya tinggal nungguan surga lah waspada cenah innamal a'mal bil khawatim amal mah kumaha panuntungan najan aya jelema sapanjang hirupna dina ibadah sajengkal di manehna kana mot ternyata coplok iman geus hancurlah sakabeh amal sampur umur hirupna sedangkan urang nyaho ari panuntungan urang bawa kumaha teu nyaho di mana-mana urang teu nyaho kana panuntungan urang teuing hade teuing goreng teuing mawa iman ting teu entong ngecek ka batur atuh da urang teu nyaho nasib urang kumaha ieu geus nempo batur gitu ya tapi salah tong nempo batur nempo urang tiap nempo batur abdi oge terus abdi oge tuh tinggal sia-sia ngomong nonton eta sok ka ditu manehna mana teh ka ieu teh ka perbatasan eta teh perbatasan Subang Karawang batur mah buah-buah najan sok ka dinya oge boga amal nu ditarima ku Allah urang teh urang panjigana we tukang ngaji tukang amal buah-buah cilaka pokona tetep nempo batur teh saluhureun urang kabeh oge bawa urang rajin ibadah ditolak kabeh batur ibadah jarang nu jarang teh ditarima teu kasebut leutik cenah ibadah lamun ditarima ku Allah teu disebut gede ibadah lamun ditolak ku Allah sedangkan urang nyaho urang ditarima jeung teu nyaho batur ditolak jeung teu nyaho deui sedangkan ari ka batur kudu hade sangka ari kana awak soranna kudu goreng sangka geus goreng ka awak soranna goreng kurang hade batur gimana batur goreng aing hade mah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih alana wa qarabatina tawasalna bi ta'allumi tawasalna bi ta'limi anta zuqana wasi'a wa anta zuqal amana amrina wa